Kunaon, Mang? Muriang nih. Aduh, tiiraha tuh, Mang. Karak dia mah karasana, asa tegarna nih. Oh, pencetan nih. Tah, iya paling dia nih. Tah, dia. Genah nih tah. Aduh, genah bener nih. Tah, dia nih. Genahnya, Mang. Bener, Salah tuh ani. Kunaon geusan teruskan buru. Tangkel, Mang, urang. Geus belikan obat teh dah ke warung. Ya, Mang. Buru, Laila. Buru. Aduh, teguh nama timur yang aduh Gusti. Aduh. Aduh. Kunaon mana, Bet? Aduh. Kuat nih muriang nih. Aduh. Minum obat atuh. Oh, obatnya nih. Aduh, ya lempang ke warung gitu kuat nih. Aduh. Ya, Bet ya. Naon tani? Obat buat meriang. Aduh, nuhun pisan nih. Pengertian pisan mana ini? Nuhun. Halo, Bet. Oh, nuhun. Sebentar tager, Bet. Oh, nuhun nih. Bet, Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam. Bener. Aya we baturan pengertian gitu Pak Sony. Aduh. Beli obat ke mana? Nih benih lila geus teu kuat. Kunaon, Mang? Ini agak terkitu. Apa yang Mamang kencang teh meureun dah. Getarana. Ari sia, emang apa orang gempa bumi. Sampai ngageter awak aing ngageter. Geus mana obatna buru dieu? Obat naon, Mang? Geus masuk mulai dah. Mulai naon, Mang? Kurang karaknya datang can ulina naon. Kumaha si Mang Jambul mah? Obat muriangna mana? Pan tadi aing minta sia ka warung. Astagfirullah, hampura, Mang. Obatan tadi dibikin gak si Betty? Ah, Marconi, Siama dan Eling. Kan yang meureun urang keur muriang kurang dibikin si Betty. Atuh urang teu tega, Mang. Betty muriang. Pan obat teh jeung urang. Tuh tenjo urang awak teh geus ngageter kieu, lain keur disko. Marconi. Kedeung atuh, Mang. Urang meuli obat tadi nya. Enggak sekudu. Mana ngagoler di dia aing meuli. Aduh, gila. Gusti, tekawawa, ya Allah. Tuh. Sep, Kunaon maneh? muriang, Hanya robot bisa muriang. kontrol atuh Sep. Maneh mah muriang merindukan kasih sayang melendung. Nahan rindu, ya Sep. Mister Kawawa, kangen ke si Neng. Sakieu cinta panggih doang ente. Geus muriang kieu kemode geusan meuning si Neng. Hades truk tuh mah. Kontrol atuh, emang maneh jomblo kronis. Jadi can pernah ngasaan rindu. Aduh. Kontrol atuh. Gua gedeng-gedeng cek lah. Itu gejala buruk dong. Tuh panasnya sarua bujur. Kontrol atuh, dampak cak-cak. Mending pengerokeun urang, Sep. Sakedeung. Kena Allah, Sep. Bisa we keur kieu we. Gedeng deh. Urang nyokot minyak jeung koin heula nya, Sep. Heueuh. Kena Allah, Sep. Untung siluman si Asep bisa ngerokeun. Sep, minyak jeung koinna. Gorenganna mana? Wah, gampang. Cenderkeun Geus lagi. ngeroknya gorengannya. Gampang gorengan mah.
gorengan masalah semua kayak gini. Terus kawawain. Kalau nasib. Guys, nyeri. Ya Allah, cangina naon. Ya mah. Tuh tinggalin di gener gitu. Mending dibere mobil daripada muriang kieu mah. Nyeri sep. Nyeri bener. Ih, acarok mah jerenges. Nyeri ieu mah sep. Tingali tuh bareng kieu. Tolongan geura, tolongan. Geus moal mah. Wes ajak deh tuh belah dieu tah. Tolongan. Make perasaan geura. Allah. Sep. Ada PPKM bener perpanjang. Nah, kali itu ke Asep, tertarik Asep mah. Kali-kali atuh Sep kudu nyaho keadaan negara urang teh kumaha jeung naon-naon aya naon-naon ieu. Ulah sok nutup mata wae. Supaya naon dong? Pupu kieu lah, tis ceuli harang panon. Itu cara nama saya teu peduli atuh. Mun eueuh jiwa nasionalis pisan. Dong, jiwa nasionalisme insya Allah tertanam di lubuk hati. Urang mah rakyat jelata. Arek kritik ke negara, datang orang kaya dong. Atuh sugan we Sep, tindakan urang ayeuna secara fisik atau walisan bisa mau perubahan. Henteu ayeuna ge engke jeung anak incu urang Sep. Iya, setuju pisan Asep ge. Tapi insya Allah Asep mah masalah dunia mah masalah keun ka pangeran. Sing diraksa nepi ka anak incu urang. Asep mah cuma bisa ngadoa supaya pemerintah rek nu di pusat atau nu di daerah diisi ku jalma-jalma anu bener, jujur, amanah, soleh jeung soleha supaya negara nu ku urang cintai ieu damai, tentrem, pepe rapi dong. Siga ideologi negara orang dong, nyata Pancasila jeung semboyan negara orang. Berbeda-beda tapi satu jua, Bhinneka Tunggal Ika dong. Ih, saik Sep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Astagfirullah. Sini. Mana duaan geus berbuat asusila nya. Kontrol tuh sia. Aduh bangun teh. Kata geuning tadi maneh kalanjang. Astagfirullah Oni. Asep mah bieu ngeroki dudung main asap angin. Sojon wae maneh-maneh Mang goblok sia mah. Coba lamun batur ngadengieun. Bisa jadi fitnah. Sok teu mikir. Oh, geus dikerok. Maneh gering dong. Sia. Geuing mah. Siap aing kapang sia, aing bawana emosi. Sok panjang. Emosi aing Sep. Apa? Maneh oge Oni udah begadang wae. Aya nanti kerusung gering nih. Kudu jaga kesehatan. Nu kieu siang jadi malam, malam jadi siang. Bisa bela tuh dong. Siang jadi malam. Malam jadi siang. Eta mah ditean kegelapan malam Oni. Halus panyengir untuk koneng mata borong. Ada tai sugan. Teu nya. Oni. Kunaon mah? Merinding disco gitu. Kuat Sep. Tengah tiris awak. Geuning mah, cicing deui mah. Ulah lempangan. Icing di mah wae Sep, kalau makin riet makin parah Sep. Innalillahi. PPKM level 4. Naon eta Sep? Para pemuda kena meriang. Level 4. Bisa ae nambah ada pati. Main obat naon dieu? Hah? Aing jadi boker wae kieu sih. Main obat naon dieu? Naon sih, Bet? Main obat naon dieu? Buat meriang, Bet. Nu bener. Beneran obat meriang. Ini aing jadi kacai wae kieu sih boker wae. Atuh, kayaknya. Aduh. Aduh, kapacirit aing.
Ya, Marconi. Marconi.